Lah urang teh nicak lembut pangling kieu perubahanana mah. Emang akan di mana gitu ieu? Apa maneh mah? Urang keluar di sel 5 tahun aing di sel lagi. Nah, karek keluar ayeuna. Mang, eureun. Ah, gareup. Iya, tempat ngopi yang paling nyenangkeun di mana? Barudak sok ngopi di mana barudak? Ngopi. Barudak mah Kang ngopi biasana di Icang. Di mana warung Icang? Ayo ngiring deh. Ayo, siap. Oke. Nambahnya Kang ongkosnya. Oke, siap. Tambahan. Tuh. Nah Kang, itu warungna Kang paling ditu. Eta barudak lo badi dinya. Barudak lalu badidinya biasa ngarumpul. Siap. Oke, Nuhun, siap. Kang, nuhun, Kang. Siap. Nuhun, Kang. Kang, bayaran Kang heula atuh. Keban kabur. Naon ieu Kang? Urang gerogi teh nyawa aing di dieu, hah? Oh, uhun atuh Kang, uhun. Siap. Bade uih bae atuh lah bicarana mah. Sok atuh sok. Aing kudu ka mana sok? Sok. Anjing teh lah karge ojek mimiti geus kieu aduh. Bener, ieu mah euy tempat kopi teh bener. Bener ieu mah lah. Geus, nah deui saung di ditu euy. Cing saha itu udah gede gitu cuaceos. Tinggalin. Mana? Oh, anjing. Barudak teh nya di ditu. Soalnya ditu lah aing minta kopi cing kudu gratis. Ini eta jangkung badak gitu eta sahanya euy. Ah, dulu sepatuna ge jiga Aladin anjing mancung-mancung gitu. Anting lagi alabatan sampayan. Oh, anjing eta berarti titisan ti mananya euy jama kitunya euy. Beumang teu eta nama berenjin tong. Heuh, anjing duka jurig jarian gitu eta teh. Yang makhluk gaib. Kira datang. Cikeneh, Cang. Cikeneh. Pangling eta awak siga kadal meteng. Ya Allah, ngakanan toke buah-buah. Geus lain toke deui, Cang. Baya wake ku aing di dahar, komo jalma dipais ku aing, ditereuy puleut. Aing mah Cang jalma ge. Dasar nu gelo. Ih, Cang ka mana, Cang? Aing pan sapopoe can ngopi, ka mana ge pesen ieu? Kopi hiji, rokok sabungkus, coklat. Sugan aing mah beungetan kitu geus tara ngopi aya mah. Kopi naon ayeuna? Aduh, ieu si Cang, leulah teuingnya, kopi udug ge mah. Kalau padu nyawa rokok kuring eta. Maksudna naon ieu? Rokok kuring. Sia teh apal ka aing? Saha maneh? Maneh saha? Sok, si aing kumaha ribut? Kumaha di dinya jeung aing? Hah? Yo, sok. Sia, anjing, bayar.